Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga-wargi sadaya, wilujeng patepang deui sareng pribados Putra Sunda Channel. Warga-wargi sadaya, pribados mupusti ieu negeri nu ngalangkungan ieu seni mikanyaah desa oge bahasa sareng budaya nu ngalangkungan ieu karya kanggo mulangkeun katineng kawanci nu kamari ka mangsa nu baheula. Tutunggu sepuh kapungkur ditinggal kolot baheula nu namangsa ngababakan ngadegkeun pilemburan jeung padesaan kiwari urang guar deui sok sanajan kaendahan alamna ngan saukur sesa. Wargi-wargi sadayana kaleresan dina dinten ieu pribados masih keneh aya di wewengkon Ciamis nyaeta di Kampung Ciledug Pasisian anu sateu acana ku pribados atos di palih kulon ayeuna Ciledug palih wetan. Wargi-wargi sadayana, wargi-wargi dina dinten ieu pribados sejang ngajuju ka hiji bumi, aya bumi nu patenggang pisan saurna teh aya di wewengkon palih dieu ya anu ayana di tengah pasawahan. Hayu warga-wargi sadayana urang tinggal kumaha kaendahan ieu alam oge perkampungan nu aya di palihan wewengkon Ciamis ieu. Warga-wargi sadayana pribados kedah ngalangkungan hiji jalan satapaknya di solokan ieu mah sanes ngajuju ka hiji lembur tapi ngajuju ka hiji bumi ya. Tuh warga-wargi sadaya geuning ngantos kauning aku urang ti katebihan ya ieu hiji bumi anu ayana di tengah leuweung luang liwung saur Sundana mah di hiji tegalan atanapi pasawahan. Tah warga-wargi sadaya di palihan ieu urang tiasa ningali kaendahan alam nu sakieu matak pi kabetaheunana ya. Wargi-wargi sadayana ieu hiji bumi anu nenggang anu katingal ku urang tadi ti katebihan ieu kaayaan alamna oge nu matak endah pi kabetaheun. Wargi-wargi sadayana upami ku urang ditinggal ti katebihan ti palihan dieu ningal ka palihan itu kacida endahna. Di palihan dieu wargi-wargi tiasa kauninga ku urang sadayana aya musola khusus mungkin ya paranti anu ka sarawah atanapi ka Karbona sewang-sewangan kaleresan alhamdulillah nya di dieu disayagikeun tempat kanggo ibadah netepan. Tah wargi-wargi sadaya di dieu disayogikeun tempat ibab atanapi tampiannya anu menurutkeun bahasa Sunda mah tampian atanapi pamandian anu caina masih herang ti pagunungan. Wargi-wargi sadaya kaleresan ieu nu gaduh bumina nuju di Sarerang panginten atanapi di Karebon janten urang tiasa ningal kaendahan alam hungkul pribados teu tiasa nepangan oge silaturahmi kanu gaduh ieu bumi wargi-wargi sadaya.
Warga-wargi sadayana sakitu anu kapihatur di lembur insyaallah dina dinten anjing urang tiasa patepang deui hatur nuhun ka sadayana. Permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.